kedua kitab Sulam Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Waka ayakula lan samalihe kaya yen tang ngucap ya si wong ngucap lao amaroni Allahu bikadza lam af'alhu. Ing lapad lao amaroni Allahu bikadza lam af'alhu. Maknane lao amaroni lamun marentah ing isun sapa Allahu Gusti Allah oleh marentah bikadza kalawan iki lam af'alhu mangka ora migawe isun ing kadza. Walau aus aulau sorot atawa lamun dadi opo al kiblatu kiblat dorope dadi pi jihati kada ing dalam jihad iki kang papat ma sholaitu mangka ora salat isun oleh ora salat ilaiha maring ye kiblat. Aulau atoni atawa lamun ngawehaken ing isun sapa Allah Gusti Allah ngawehaken al jannata ing surga madakol tuha mangka ora manjing isun ing jannah tingkah si wong mustahipan hale kang ngenteng-ngenteng. Au mudhiron atawa hale kang andohiraken oleh andohiraken lil inadi maring angas dorope angas pil kulli ing dalem sakabehe. Waka ayakula jeung saperti yen ngomong si jalma ngomong nalaw amaroni Allahu bikadza lam af'alhu. Artina law amaroni lamun marentah kakuring kakaula saha Allah Gusti Allah marentah bikadaku ieu lam af'alhu mangka moal migawe kaula kana eta kada. Aulau syarat atawa lamun jadi naon al kiblatu kiblat eta pi jihati kada dina jihad ieu anu opat ma sholaitu mangka moal salat kaula ilaiha kana eta nyang hareup kana eta kiblat. Aulau atoni atawa lamun maparin ka kaula sa Allah Gusti Allah maparin al jannata kana surga madakol tuha mangka moal asup kaula kana eta jannah. Tingkahna si jalma teh mustahipan bari ngenteng-ngenteng bari tengah hinakeun au mudhiron atawa nembongkeun lil idadi kana benci pil kulli dina sakabehna. Masih keneh nerangkeun pamurtadan tina ucapan anu mana dihandap dicaritakeun pamurtadan anu bijil tina ucapan mah nyaeta kasiratun jiddan latan hasiru. Jadi loba na teh pisan saking kuloba-lobana pamurtadan anu bijil tina ucapan tepika latan hasil teu kabilang teu kaitung saking ayeuna mun teu maloba-lobana. Di antarana murtad tina sabab ngomong teh ngomong kieu law amaroni ceuk hiji jelema lamun Allah nitah lamun Allah marentahkeun nugaskeun ka kaula kana naon we gitu. Contohna seperti ayeuna mun tama Allah marentah salat Allah marentah zakat moal kuring ngomong ayeuna mun teu mangalakonan
kuring mah moal ngakon lamun ku Allah dititah salat. Lamun Allah ayeuna mun teu nitah zakat moal kuring. Lamun Allah nitah sedekah moal ayeuna mun teu dilakonan, moal dipigawe, moal ayeuna diturut. Padahal lamun ayeuna henteu ngomong kitu mah nya ukur doraka hungkul gitu. Ada orang gak ya namun tamanya kapung-kapung aya namun tamakana kewajiban geus bukan pasunatan mah masih keneh lalawara nya kitu dia aya namun tak kana paharaman orang masih kana aya ngeri tapi da teu wani ngomong kitu mah nu puguh mah aya namun tang ngarumasakeun we tah mata kade beda engke aya namun tamah lamun urang teu ngalakonan wungkul bari henteu dibarengan jeung kebencian jeung anti urang teu ngalakonan kana kewajiban teu dibarengan jeung benci jeung anti ukur doraka biasa nya kitu deui urang ngarempak paharaman bari teu dibarengan jeung benci kana hukum eta ukur doraka ya doraka mungkin ngengengan anak dosa gede tapi ari dibarengan jeung ngaremehkeun mah dibarengan jeung ngahinakeun mah omongan eta teh nya eta omongan eta teh mata ngaluarkeun tina agama Islam. Naudzubillah min dzalik. Dan kage bakal disimpulkeun di payun bahwa sok sanajan ieu murtad tina sisi ucapan tina sabab ngomong da ari sabenerna mah lain ayeuna mun tamaku ngomong-ngomongna teuing semata-mata aya dina ati ngaremehkeun atawa dina ati ngageugeukeun aya dina ati nyepelekeun aya dina ati ngahinakeun eta aya namun tama nu jadi titik nama jadi kita aya namun teh ngomong kitu teh ari polos mah gitu atau aya namun teh mungkin teu aya maksud jeung tujuan naon-naon yang ngomong biasa we teu aya namun tama dibarengan jeung ati ngageugeukeun ngahinakeun maksudna contoh urang mah salat gitu urang aya namun salat aya hoream gitu doraka henteu kufur henteu engke teh bakal ayeuna kemungkinan aya ge namanya pangna aya namun salat ada urang aduh lain teh hayang urang aya lain teh nyaho tah berarti aya keneh iman teh da teu aya inad teu aya inkar kana aturan eta. Jadi alhamdulillah ya namun tama ningali preman-preman gitu ningali aya namun tama model oh ya anak-anak aya namun tama jalanan ditingali teh model anak-anak terminal manehna lagi aya keneh sieun kufur mah sieun murtad aya namun tama aya sehingga di mana-mana ayeuna urang maneh teu puasa wah aing lain teh hayang ya kumaha urang teh ayeuna ada urang nyaho euy berarti aya keneh iman teh aya keneh musing sakumaha buraung beak sorangan oge tukang bobok tukang tar aing masih keneh menerima kana aturan eta mah dacan ayeuna lesot iman teh acan musing ayeuna teu ngalakonan oge tak ketika geus aya bahasa penentangan gitu ta eta geus aya bahasa penentangan maka aya namun coplok iman teh coplok aya iman teh kudu kana wajib aya namun teu kudu ayeuna kana haram penentangan hukum kana sunat anu geus disepakatikeun dia caritakeun handap kana sunat pun ketika eta syariat sunat disepakati tuluy diinkari atau disebutkan ayeuna sunat-sunat naon atuh padewat ayeuna nah gitu jadi ayeuna mun teu ngaluarkeun tina agama Islam ngaluarkeun tina agama Islam nu bieu teh ngomong lamun Allah
marentahkeun nugaskeun nitah ka kuring dikada ku anu teh nyaeta kinayah kana sesuatu naon bae kuring lamun dititah salat ku Allah kuring lamun dititah sedekah ku Allah kuring lamun dititah silaturahmi moal ngagugu kuring mah tah moal ngagugu ayeuna kuring mah murtad kadua ngomong kieu lamun seug jadi Ka'bah teh di arah wetan kan ayeuna ti urang mah di arah kulon. Nah lamun Allah mindahkeun Ka'bah mindahkeun kiblat ka belah wetan moal kuring mah moal ayeuna mun teh salat yang hareup ka Ka'bah moal padahal ayeuna pimanaeun nya ayeuna mun teh pimanaeun ayeuna teh baheula ge ayeuna mun teh kaynya ari ayeuna mun teh sanes kaalaman ku Jungjunan mah ketika ayeuna Jungjunan ayeuna mun teh awalna mayun ka Baitul Muqaddas teh ayeuna mun teh netepan lajeng ayeuna mun tadinya di Masjid Kiblaten teh ayeuna di Madinah lajeng ayeuna aya perintahan lungcur perintahan Allah kedah ayeuna mun teh alih kiblat nyata ka Ka'bah ka Baitullah teh gitu tah tah diganti tapi ka ayeuna ge. Tapi lamun ngomong gitu mah andai kata dina suatu waktu Allah ngarihkeun we Ka'bah teh ka belah kidul moal mah keukeuh kuring madeg yang hareup ka kulon maka omongan gitu mata kaluarkeun tina agama Islam murtad ngomong ayeuna mun teh kitu teh nah saterusna nah la atani Allahul jannata lamun jelema ngomong kieu lamun Allah maparin mere ka kaula mere surga mada khaltu kamal diasupan ku kula mah moal kuring mah lamun Allah mere ayeuna mun teh surga ka kuring moal kuring mah moal ayeuna mah moal asup ka surga paparin ti Allah moal tegasna mah teu hayang surga tuh teu butuh ayeuna mun teh ku surga gitu surga ayeuna mun teh nahaon andai kata ngomong ayeuna mun teh mah kitu surga nahaon ayeuna mun mangka ngomong gitu lamun Allah mere surga ka kuring moal asup ka surga paparin ti Allah eta mata murtad tina sabab ngomong gitu tah ieu teh mustaqipan nu tadi teh ngomong gitu mata kamurtad mun mata kaluarkeun tina agama Islam lamun aya unsur ngaremehkeun ngahinakeun teu jadi nganggap sepele ngageuh-geuhkeun atawa nembongkeun kebencian hati-hati ngaremehkeun aya namun tama kana agama kana aturan Allah kana parentan Allah kana keagungan Rasul kana ayeuna parentan Rasul hati-hati itu tegasna mending kieu mun urang ayeuna mun tamaatan bisa ngalakonan boh kana wajib boh kana sunat ngarumasakeun we keun tah ieu teh setana teh kieu setana teh jadi urang teh sok menang pangjejeleh ti batur gitu satana teh dek ayeuna ngagubrageun ayeuna kan urang teh otomatis amek tah di mana-mana geus amek mah hilang ayeuna kontrol hilang ayeuna mun teu kontrol gitu tuluy ayeuna mun tetapi ka hate teh anu bieu teh tapi ka ayeuna mun teu ngaremehkeun ngahinakeun kade tah ulah kapancingan. Jadi lamun jak batur maneh mah jelema teh aya namun teh mah asal lalawara teuing sia kana kewajiban cek hate rumasa maneh mah aya namun teh mah tara ngaji aya namun teh tamu kajeng teh tentang dijawab rumasa jempel teh maneh mah aya namun teh mah tara berjamaah rumasa gitu aja namun munnya gitu lamun ayeuna mun teh mau urang teu nya ulah sok ceuk saha sok ayeuna tingali we sih ayeuna sok maneh ayeuna mun teu tingali teu kudu kitu aya deuk nyama ka pangeran urang ayeuna osok ngalakonan ku batur ayeuna tara dilakonan ya teu kudu anda make
oke jeung ayeuna mun teu kudu disaksian sagala kitu urang sok ngalakonan kana parentahan urang sok ngalakonan kana kewajiban teu kudu ayeuna ngotot urang sok ayeuna saksi lah ayeuna mun teu yobu lah meusing ayeuna mun teu ditanyakeun kasan henteu lempeng we da pangeran anu rek ngaganjarna ge atuh da pangeran ayeuna anu nganileuna ge atuh lain ayeuna mun teu jelema jadi teu kudu wasilah nu kitu mah urang osok ngaji ku batur disebutkeun tara ngaji penting ayeuna mun teu meuning keneh ayeuna urang getol daek ngaji ku batur disebutkeun tara ngaji daripada ku batur disebutkeun getol osok ngaji kenyataanana deuk meureun mana dek kuliah nu mana ta jelema teh sok hayang penilaian we ayeuna teh papada jelema gitu sok ayeuna mun teu mah hayang penilaian we ayeuna teh papada jelema gitu urang ayeuna mun teu masuk maca Quran komo ayeuna mun teu majeng gatol mah ku batur maneh mah ayeuna mun teu menit tara pisan kadeng maca Quran tara katinggal maca Quran maneh mah kebae ngareueuh we eta terus ayeuna teu eureun disebutkeun ayeuna mun teu tara maca Quran terus ngareueuh ayeuna tuluy ayeuna balikeun urang tara maca Quran ceuk batur oh eta mah ayeuna kana Quran tara liren-liren eta mah ayeuna getol ayeuna mun teu maca Quran padahal urang tara deuk milih nu mana deuk milih anu ceuk batur tara maca Quran kenyataanna urang osok maca atawa erek milih anu ceuk batur getol maca Quran kenyataanna anu tara maneh mah ayeuna mun teu tara maca salawat kan ulah ayeuna mun teu kana maca salawat mending mana ayeuna ku batur sebutkeun kedul tara bari urang ngeureuyeuh nikreuh yang disebutkan ku batur getol disebutkan ayeuna tukang tapi tara gitu teu kudu ayeuna mun teh ninggalan pangleuk ku jelema pan urang teh nya geus boga kayakinan anu nyiptakeun urang Allah nu marentah ka urang Allah nu rek ngaganjarna ge Allah nu rek nyiksana ge ayeuna mun teh Allah anu rek ayeuna mun teu ngasupkeun ka surga na ge ayeuna mun teu Allah gitu anu rek maparin kanikmatan surga na ge ayeuna mun teu Allah nah ya urang ayeuna mun gepek teuing gitu teu kadenge teh pujian teh gitu komo urang ayeuna mun teu rarasan gatot ieu teh asa teuing kadenge anu muji ayeuna jelema teh anu ngadukung malah sabalikna daripada ngadukung mah ieu teh naon kadenge-denge teh ayeuna teh atukeun bae da ayeuna mun teh urang rek maot gitu batur dek maot urang ayeuna mun teh deuk ka kubur kabarjah batur ayeuna kabarjah engke anu rek ayeuna ngahukuman Allah itu age anu ngahukuman Allah engke ayeuna mun tadi masar ayeuna mun teh makana kagorengan jeung kalusan kaurusan ayeuna mun teh urang ke anu disaksikeun teh sakabeh ayeuna mun teh makhluk anu ditincak urang najan teu ngomong engke ngomong anu dipake ku urang engke naon ngomong ayeuna mun teh mah ya ditincak ayeuna ku urang ieu kagak ayeuna ngomong teh ieu gitu lamun engke ayeuna maksiat anu teu katingali ku batur teh apaan ayeuna mun teh mangke ngomong teh naon nu ngomong teh ayeuna mun teh tempat anu pake maksiat pakaian anu pake maksiat ya sok dibaca ku urang geuning ayauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun dengan maneh dengan urang ayeuna mun teh anu ngaromong lain ayeuna sungut lain paham ayeuna paham leungeun teu bisa ngomong sungut teu bisa ngomong aing ke sungut teu bisa ngomong leungeun jeung suku anu ngomong cukuplah ayeuna mun teh mah keur urang kitu nya kayakinan teh
teu kudu loba ayeuna mun teh urusan-urusan teuing lah, teu loba ayeuna mun teh pikiran ayeuna mun teh ma Allah ridha, Rasul ayeuna mun teh ridha, ieu cocok ayeuna mun teh jeung parentan Allah, ieu cocok ayeuna mun teh jeung contoh ayeuna ti Rasul. Maka ayeuna mun teh ma guru, make urang ayeuna mun teh ma Quran nama komo, make hadis nama komo. Adapun ayeuna mun teh orang-orang sekitar ya buang. Saterusna wa ka ayyakula law akhadani Allah wallahu alam bissawab.